Aduh, ampun, asa teu pararuguh ieu hirup. Rek naik ka luhur teu bisa sieun labu. Tapi sabar we bari jeung kieu ge hate teh teu pararuguh ai pikiran mah ieu teh. Alah ampun teuing Gusti ya Allah. Kumaha atunya nasib teh. Tapi teu naon rek turun ka handap tiga. Aduh. Alhamdulillah selamat ning sanajan bari jeung kieu ge anu ieu kuras inget ieu teh bulan Sapar ai hate mah da sedih tapi heuh nya kitu atuh da kumaha geus nasib mah nya cuk. Alah tapi bunga ketang anu sedihna mah ketang lain masalahku ieu teuing lain masalahku sapar teuing. Kamari boga hayam hiji dipencit dengan hiji-hijina teh aduh aya teh tinggal tikotokna. Ampun teuing Gusti Allah sedih ya Allah sedih ditinggalkeun ku hayam poe kamari. Ampun tapi dasa kedeng ge urang teh bulan Mulud mudah-mudahan urang teh urang ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan urang teh dina bulan Mulud mah sing aya kumahanya sing aya rezekina we aya nu ngonang deui kitu tah dulur-dulur kan nu aya di lembur baraya-baraya nu aya di kota sadarek nu aya tukang bandreknya. Kawan wae ngalantur teh setelah nganying goblok. Tapi teu naon lah sing sabar we kasadayananya urang teh urang pada saling merenungkeun we sing aya dina kasehatan kamuliaan sadayana sanes. Sakitu heulananya ti abi. Aduh sakieu deui kitu pun kebon anu ngan sakieu ning ayo atuh dadah.